Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Klet ayeuna bagian anuka dua nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Klet bagian anuka duana. Kumaha salajengna sora cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tompak dung dung das. Belum harita Jumadin ngageblug labu kadenge jurig hulu cumarita. Jumadin sakali deui kula nyarita ka anjeun ieu kajadian sing jadi pieunteugeun keur sakabeh warga lembur deuleu. Kula sakedeung deui baris datang deui pikeun balitungan ngeunaan 7 tahun ka tukang. Tapi maneh mah moal waka dipaehan ku kaula deuleu. Sebab penting ieu geus narima panyukuh anu kacida nikmatna tur nyegerkeun pikeun anjeun. Kurang ajar. Nya non maksudna eta teh make nyarita kitu sia. Jumadin kawilang lain jalma nu borangan. Kaitung wanian yang harapan jurig non bae oge. Montong bodoh Andika Jumadin. Ingat di imah aya nu keur ngajuru. Tah getih orok maneh. Geus diasaan ku kaula nikmat pisan pedo deuleu. Pikeun anu kasakitu kalina Jumadin ngaranjug kaget. Bari gancang lompat muru ka imahna anu masih keneh anggang. Awas ya mun ngaganggu ke anak aing, dicacag disiksik diwalang-walang tak pejit teh jurig bikangna. Cek Jumadin diselangkung ancam bari lumpatna teh.
Sedengkeun jurig hulu anu diancam kitu ngadon nyikikik seuri laju ngebelesat ngapung kawang awang ninggalkeun eta lembur. Caturkeun kayaan di imahna Jumadin harita kadenge keur ngingkiung ceurik barang lilir tina kapiuhanana teh asamang nyerikeun hate waktu nenjo orok anu kakarak borojol rangsak lebah beheungna tapak ngokos. Sedengkeun Nyi Maria terus binasa akibat geus capek ngajuru loba ngaluarkeun getih sarta meunang karuas anu kaliwat saking. Sabab dina mangsa dirina ngajuru tetela lain diparajian ku ambu opon tapi diparajian ku jurig hulu. Waktu Mairah menta tulung bari ngingkiung ceurik kaluar ti buruan imah. Atu warga anu dareuketna Juljol daratang meh bareng. Harita teh kira-kira tabuh 8 peuting teu karasa. Jalma Juljol nyalampeurkeun muru imahna Jumadin. Di antarana aya Pak RT, Pak RW nu datang teh. Sarta milu nanggap kana guaran caritaan Mairah anu bari rawah riwih ceurik. Pak RW tembong gogodeg terus ngomong bari nyawang waktu nu katukang. Piraku mun Nyi Suryati mah hudang deui atawa memang can musnah alatan ngagem ajian Batara Karang gitu. Cek Pak RW nenden kacuriga kanu ngaran Nyi Suryati anu cenah mah ngagem aji Batara Karang. Warga lembur sanggeusna Pak RW nyarita kitu. Rupa-rupa rengkak paripolah nate aneh-aneh aya nu terus unggek bangun nu ngabenerkeun kana caritaan Pak RW. Aya oge nu terus gigideg jeung pada baturna sabab can percaya 100%. Lamun Nyi Suryati anu ngagem ajian Batara Karang datang deui nyieun kakacawan di eta kampung. Ngandung harti Nyi Suryati hirup deui 1 tas 7 tahun katukang dimusnahkeun ku hiji kasepuhan anu nyangking ilmu kabatinan anu linuhung. Jang Aceng gancang atuh ka itu geura susulan Jang Jumadin. Palang siang Jang Jumadin jeung ambu opon ngarandapan hal anu teu dipiharep. Anu sejenna sok geura siapkeun nyieun kuburan jeung sapuratina. Sarta ieu mun urusan rengse urang kudu ngayakeun riungan geusan ngamankeun ieu kampung. Ronda kudu diayakeun deui teu meunang henteu. Cek Pak RW gancang marentah warga pikeun nyusulan Jumadin ka imahna ambu ompon. Sarta nu sejenna dititah nyieun kuburan. Warga anu neulah Aceng kadenge nembalan. Atos Pak RW nebe pisan miwarang Ajid sareng Aput pikeun nyusul Kang Jumadin mah. Anu ngadamel kuburan oge parantos dipasrahkeun ka Kang Maman saprakanca Pak. Tembal Aceng. Syukur atuh ari geus mah. Kade poho. Dua nyin kuburan kitu. Rendengkeun. Cek Pak RW deui. Sumohon parantos Pak RW. Kantun abdi ayeuna bade angkat teh ka Pak Haji Uho nyandak boehna. Juga itu Jang Aceng. Tapi bisi kurang mah yeuh ku bapa ditambahan deui waragadna yeuh. Cek Pak RW bari ngasongkeun duit 25.000 ka Aceng pikeun tambah waragad meuli boe. Sumohon nuhun Pak RW ditampinya artosna ku abdi Pak. Cek Kang Aceng gancang nampan eta duit serta saterusna maleos we indit pikeun nyiar boe. Sedangkeun Pak RW terus miluan beberes rohangan jeung tempat ibu-ibu pikeun ngamandian layon. Caturkeun Jang Ajid jeung Jang Apud anu diparentah nyusulan Kang Jumadin. Tembong harete keur leumpang bari ngajingjing patromak
anu ngetet bari marake sarung dikongkoyangkeun kana takta. Sabari lempang duarana bari ngobrol rada gagancangan lempang lagi bangun anu rusuh. Kadenge Jang Ajid nyarita ka Jang Apud. Lain euy, karunya we dewek mah nya euy. Ras ku nasibna Kang Jumadin, anak katu pamajikana jadi korban euy. Nah karunya kumaha kitu. Heuh, pamajikan anu ngajuru ngadon maot jeung orok-orokna. Lantaran digunasika ku iblis curig hulu. Nyaan kejem telengges eta makhluk teh nya. Heuh nya euy, dewek oge karunya pugu. Waas, kumaha hancurna hate Kang Jumadin barang nyawa anak pamajikana ngan karilayon. Jeung na nya kitunya Nyi Suryati teh hudang deui. Sanggeus 7 tahun ka tukang musnah ayeuna ngadon hudang deui. Sarta nyieun deui kakacauan di lembur. Cohagna mah manehna teh arek ngayakeun balitungan geura euy. Tapi kadeta sangkaan teh bisi nyalahan jid. Sabab cek kolot oge jalma nu ngagem ilmu Batara Karang mah tetep bakal maot. Ngan layona moal buruk-buruk kalah ngadon maranjangan cenah buuk jeung kukukuna teh. Kitu cek kolot tewek mah. Ari ngadenge mah memang kitu wing oge. Tapi tadi ge Pak RW curigana teh ka Nyi Suryati nu ngagem ilmu Batara Karang. Mun ti peuting manehna teh sok ngalayang jadi jurig hulu. Atawa cenah cek basa urang Kalimantan mah eta teh jurig kuyang teh euy. Mun ti beurang jadi manusia saujeratna. Hirup sailaharna aub jeung uruang. Teu jiga-jiga manehna sok kitu cenah eta teh. Eta jurig kuyang teh cenah cek urang Kalimantan mah. Dina kayan keur kitu Jang Ajid jeung Jang Apud ningali di behareup aya nu lumpat bari ngajingjing patromak anu ngetet hampir pareum. Kopeana dengdek barang disidik-sidik geuningan eta teh Jang Jumadin. Jeung tadi nama bakal labas ngaliwatan eta 2 jalma Jumadin teh lumpatna teu luak liuk. Ngan kaburu ku Jang Ajid katut Jang Apud ditanya bari ditepak tak-takna. Kang Jumadin, Kang, iya abdi Kang. Ari akang, antosan Kang. Cek Jang Apud. Ku kituna Jumadin oge gancang ngarandet bari ngareret ka Jang Ajid katut Jang Apud. Syukur geuning eta teh Ajid jeung Apud. Syukur panggih di dieu. Cek Jumadin. Mohon Kang, nakunaon kitu Kang? Teras ambu opon ka mana Kang? Cek Jang Ajid sekaligus nembrakeun kanyaho yen Jumadin teh keur neang maopon. Sabalikna Jumadin ku panggihna jeung Jang Apud katut Jang Ajid bet jadi terus srek aya pirasat goreng. Buah-buah bener pamajikana anu arek ngajuru diganggu jurig hulu anu tadi geus ngabinasakeun ambu opon. Ayeuna Jumadin dibere kasempetan pikeun ngajelaskeun kayan ambu opon. Pok harita Jumadin nyaritakeun hiji hal kajadian anu mungguh di luar dugaan. Tadi teh akang jeung ambu opon dipegat jurig hulu atawa jurig kuyang. Da geuning eta mah pejitna katut jero-jeroanana oge milu bijil. Sarta eta jurig hulu teh geus mateni ambu opon. Beheungna dibelit ku pejitna anu tetela kuat sarta liat katingalina ibarat karet. Nyaku akang derek ditulungan ambu opon. Tapi taya kesempetan pikeun akang nulunganana. Sabab ambu opon dibawa ngalayang ka luhur. Seolah-olah maotna ambu opon teh digantung ku eta jurig hulu. Jaba akang sorangan teu moal pakarang. Nyatukna ambu opon jadi korban. Kitu tajid Pud anu karandapan ku kuring teh.
Jang Apud jeung Jang Ajid tembong silih tetep sajongjongan mah duanana bati pating harulang we. Bari gigis mangsa bari ngabiri-gidig mangsa ngadenge pangalaman Jumadin katut ambu opon anu malah nepi ka hanteuna. Aduh, geuning kitu jujutana teh Kang. Di mana atuh ambu opon layona Kang? Cek Jang Apud. Di ditu tuh. Nu aya kebon cau geuning Pud. Kuleunun Imah Abah Sako. Oh, di kebon cau kuleunun Bah Sako. Kebon cau milik Nabah Dadeng sanes Kang. Nya bener di ditu. Tapi ke kumaha kayan di imah Akang? Teh naon? Akang arek nyiar deui paraji sugan we atuh. Aya wa uyu can peureum. Ari Jang Aji Jang Apud arek ka mana geuning bet aya di dieu? Rada asa-asa harita teh Jang Apud kadenge nyarita deui. Teu kadah Kang. Teu kadah milarian paraji deui. Abdi duaan teh memang haja puguh pikeun nyusulan Akang. Ari pek teh ngadon penak di dieu Kang. Har. Nah kumaha kitu? Apan pamajikan Akang arek ngajuru ieu teh? Jang Aji jeung Jang Apud pikeun kasakitu kalina silih tetep bingung. Ari teu diomongkeun langsung kumaha. Ari dipokeun deui sieun kumaha onam Kang Jumadin. Tapi taya deui pilihan. Ayeuna engke oge da angger bakal kanyahoan. Akhirna pok harita Jang Ajid anu ngajelaskeun sabenerna anu kajadian di imahna Kang Jumadin. Duh Kang, sing sabar we nya Kang. Si Eceut teh euy nya bojo Akang teh geus teu aya. Orokna barang gubrag lahir teh kedah nampi nasib anu sami we janten korban makhluk jahat Kang. Kitu pokna Jang Ajid. Bari semu ngalimba milu mangkarunyakeun ras ku nasib rumah tangga Jumadin anu katibanan musibah. Jumadin atuh puguh we jadi ngarenjag ruas bari dientrepan ku perasaan anu lain di kieu kagetna. Ruas sayang cerik timbul ambek sanggeus narima penjelasan ti Ajid model kitu. Jid, anu bener ngomong teh Jid. Pamajikan Akang bener kitu Jid. Cek Jumadin bari kerah baju Ajid langsung dicengong bari semu dijungjungkeun ka luhur. Atuh Jang Ajid awakna langsung ngeleper. Sieunun Kang Jumadin jadi murang maring ka dirina. Jang Apud surti gancang nyarita ngalalemu Jumadin anu katara nyurucutkeun Cipanon turun mapai pipi napasna tembong ngahegah. Tenang Kang, tenang. Bojo Akang ayeuna memang tos teu aya alatan diroga halak ku dedemit jurig hulu. Anu pasti eta teh jurig hulu anu ngabina sambu opon oge. Ah, setan alas jahanam. Jumadin harita langsung ngalesotkeun cekelan kana kerah bajuna Jang Ajid. Laju berengbeng teh lumpat deui nuju ka imahnakeun. Harita teh Pak RW anu keur babantu mantuan warga gancang nenangkeun Jumadin anu anyar datang bari dilemu di beberapa hatena. Sedengkeun layon Nyi Maria katut anak dageus arek pada ngamandian. Kasawang kumaha gudawangna hate Jumadin. Waktu pamajikanna ngajuru ngadon terus maot sarta orokna oge aya nu ngegel lebah beheungna. Jumadin sabaraha kali kapidara teu inget di bumi alam. Sakapeung nyambat-nyambat ngaran pamajikanana. Maria. Iya Akang Maria. Maria. Cek Jumadin. Kituna teh bari juuh ku cimata ti hiji lalaki anu kalengitan jalema anu dipika cintana. Warga meh kabeh marilu sedih jeung prihatin ku eta kaayaan. Ikhlaskeun Jang, ikhlaskeun. Geus nasibna meureun kudu kieu. Wayahna sing sabar Jang.
Cek Pak RW ngababara. Jang Ajid jeung Jang Aput nalika datang gancang ngajelaskeun naon rupa kajadian anu sabenerna ka Pak RW. Minangka ngawakilan Jumadin nu harita terus mindeng ka Pidara. Kang Jumadin teh kapanggih nuju lumpat Pak RW. Pami teu ditaros mah anjeunna teh moal apaleun ka abdi duaan. Saurna ambu opon mah dugi ka hanteuna cenah dipegat sarta dibinasa ku demit jurig hulu. Cek Ajid ngajelaskeun. Allah, jadi ambu ompon jeung Jang Jumadin oge diganggunya ku eta jurig hulu. Oh, mohon kitu pisan manawi Pak. Hayu batur-batur. Jang Ajid oge nu sejena. Layon ambu opon kudu gancang dicokot. Karunya ambu opon hirupna teu dulur teu baraya. Ayeuna bet ngarandapan nasib seperti kieu. Hayu. Mohon mangga Pak, hayu Pak, hayu. Gancangna carita Jang Ajid katut warga liana arindit deui maturan Pak RW pikeun mawa layon ambu opon. Sanggeus nepi ka kebon cau tempat dibinasana ambu opon, harita ambu opon pada digarotong kulobaan. Ambu opon teh hirupna mungguh pahatu lalis pisan. Teu sanak teu kadang estuning nyorangan bae nalika maot Pak RW nu tanggung jawab. Teu kacaturkeun deui kumaha lila di jalana nalika keur ngagarotong ambu opon. Pak RW jeung warga katut Jang Ajid panuduh jalan geus nepi ka tempat anu dituju. Ambu opon layona tetep ngagoler deket rungkun kaso sapasang panonna buncelik. Ya Allah, ya Robi, ya ambu opon, nyaah teuing. Cek Pak RW jeung warga garogodeg waktu nempo layon ambu opon mungguh mata kuatir pikeun anu nenjona. Atuh harita layon ambu opon terus digotong, dibawa ka lembur, pikeun terus dipulasara sakumaha mistina. Kira wanci haneut moyan, tilu layon geus rengse dikurebkeun di astana. Jumadin masih can mulang sorangan we deket makam anak pamajikanna. Sedengkeun anu sejena mah geus narungtutan barali. Maria, akang ayeuna sumpah janji di hareupeun kuburan anjeun. Dina hiji waktu akang pasti bakal males pati jeung kanyeri. Sanajan anu geus mateni nyai katut anak urang teh jurig. Tapi akang moal sieun kudu ngungkulan anu kitu patut. Dicacag ku akang meta makhluk teh nyai. Cek Jumadin bener-bener nafsu ka makhluk anu geus mateni anak katut pamajikan. Hayang teuing panggih deui jeung eta makhluk terus dicacat. Seutik oge Jumadin moal sieun panggih deui teh jeung eta makhluk jurig hulu anu kiwari geus jadi musuhna. Jumadin lila cicing di kuburan meh poho kabalik. Malah dikeresakeun bret teh datang hujan dituturkeun ku angin jeung gelap anu dordar di sarada. Jumadin setengah lumpat harita neangan tempat pikeun ngiuhan. Anggang timah warga, didinya ya imah kosong, didinya Jumadin ngiuhan. Tapi sabot keur kitu, keur anteng-anteng ngiuhan, ngadadak Jumadin ngadenge gambelan jeung sora sinden anu keur ngawih hawar-hawar. Atuh Jumadin gigisik kana panonna, sabab sabudeureun eta tempat jadi asing pikeun dirina. Jadi teu katingali deui imah-imah warga. Tapi Jumadin ngarasa aya di hiji tempat anu keur ngayakeun hajatan. Di tebeh hareup ngacegir panggung gede tempat hiji acara tari jaipongan. Di handap pepek ku nu lalajo. Di luhur panggung kadenge sora gamelan ngagembrung
ngandung wirahma katresna. Marangan gutak kitekna opat sinden pinilih tur geulis rupa marake kabaya hezo jeung samping lereng. Sirahna dipepaesan ku mahkota anu endah. Di antara opat sinden anu keur gutak gitek ngarigal gerakan-gerakanana bet mungguh matak panasaran jeung pogot pikeun Jumadin mangsa ngalalajoan eta acara. Atuh Jumadin lir upama anu ngadadak poho kana temah wadi. Terus seseledak di antara nu keur lalajo ngadeuketan panggung. Jiga anu surti jeung ngarti kana eusi hate Jumadin. Saurang di antara opat sinden teh tembong neuteub antep ka Jumadin. Bari imut ngagelenyu, imut kareueut pisan. Atuh hate Jumadin ngadadak nyeblak jeung ratug tutunggulan kapincut kuno imut anu ngagelenyu. Ramo-ramo leungeun anu lalentik mancrit ngusapan gado Jumadin meni asa ngageleser bakating ku lemes-lemesna ramo leungeun nya sinden. Awakna meleber seungit nyambuang kembang melati. Ngurilingan badan Jumadin anu kasima ku kagelisan eta nya sinden. Leumpang ngurilinga Jumadin bari ngageol gutak gitak. Jumadin saterusna ditungtun leungeunna ku Nyi Ronggeng dibawa naik kana luhur panggung titah miluan ngigel. Atuh Jumadin beuki poho diri, beuki balabuh teuleum kana perasaan anu tara biasana ku dirina dipilampah. Mun kongang mah hayang nangkep we Jumadin teh hayang ngarangkul ka Nyi Sinden. Jumadin lir upama anu terus kapelet ku kagelisan Nyi Ronggeng. Ngan nalika lila-lila manehna neuteub beungeut eta Nyi Sinden kalaya neuteub antep pinuh ku katresna ngadadak Jumadin ngaranjug kaget bangun meunang karuas. Maria cek Jumadin nyebut ngaran pamajikanana sabab rupa Nyi Ronggeng teh bet robah rupana jadi rupa almarhum pamajikanana. Parat Jumadin nyebut ngaran pamajikanana. Kayaan sabudeureun di eta tempat jadi robah. Jumadin jadi cicing di tengah-tengah kuburan bari taya sasaha. Bari kayaan wanci tetela geus manjing ka wanci peuting. Awak jeung baju Jumadin oge baraseu keneh ku cihujan. Astagfirullahalazim. Kening aing teh masih aya di kuburan. Ngan kuburan pamajikan aing mah aya di beh ditu. Nah, aing jadi aya di beh dieu geuning. Cek Jumadin ngahulang mikiran eta kayaan. Hawar-hawar kadenge aya nu pating galero nyebut ngaran Jumadin. Suara kohkol pating kalentrong di sada. Jumadin, Jang Jumadin. Kang Jumadin. Badin. Oi, Jumadin. Nakamananya eta Jang Jumadin TPRW sieun kumaonam we kuring mah Pak. Jumadin waktu ngadenge nu pating galero teh anu nyebut-nyebut ngaran manehna hatena terus galecok. Aduh, kayaan teh geuning geus wanci peuting ieu teh. Tita tadi aing di dieu we meureun. Pantes we mun warga lembur nepi ka neangan aing. Cek Jumadin ngagarentesna jero hatena. Sedengkeun anu nareangan mah keur ngaleut kabeh kidul can ngambah ka eta tempat di mana Jumadin ngadon kasaran. Atuh Jumadin gura-giru balik ka imahna. Baiklah, engke oge nu nareangan mah bakal panggih di lembur ieu. Jeung kunaon teu nepi dieu neanganana. Mun nepi dieu meureunan bakal papanggih. Jumadin tuluy ngincid ka imahna arek terus beberesih jeung salin baju anu baraseuh ku cihujan. Jumadin nalika nepi ka imahna kaget waktu ningali jam dingding geus nembongkeun tabuh 2 walas peuting.
ambe geuning geus jam 12 peuting ieu teh, cek Jumadin bari gogodeg. Sanggeus aya di imahna nalika ningali waktu nembongkeun tabuh 12 peuting, Jumadin geus bebersih jeung salin baju harita teh. Tapi teu terus sare ngadon ngahuleng jeung ngajentul di tengah imah bari ngalamun nangkep tuur. Mungguh asa dina pangimpian, kamari pamajikanna aya keneh arek ngajuru. Ari ayeuna tinggal sawangan, matak Jumadin mah untung teu nepikeun ka gering oge. Sawangan mah bakal nyorang bagja nu leuwih satu tas lahirna si jabang bayi. Ari ieu ngadon kitu kajadianana. Tapi nalika Jumadin keur anteng-anteng ngalamun kitu, nah atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atuh ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.